Naon wae sih bro, lamun urang arek keluar imah atau arek nongkrong gitu kudu dipersiapkan dina setelan. Ai menurut dek pribadi mah keukeuh penampilan kudu rapi. Dina setelan, contohna kaos, celana, baju, Bener. sepatu keukeuh kudu beda Nah. ti batur. Jeung Gitu nu wa. paling penting mah teu matak ararateul gitu kana awak teh. Mantak Lamun jaguar dipake ringkas kana gogoleran awak. oge tidak ada kerisekan gitu di Heuh, dalamnya bener teh pisan rapi wa. we. Mantap. Khusus orang Pabuaran Subang simak video ini. Di luar kota Subang ge sangat dibolehkan. Bisa dipakai Pilihan jenis masalah pakaian produknya mah. mereka akan Mari mengirimkannya. kita simak Tomorrow Store Distro. Terkenal pisan cenah mah ya di Pabuaran Subang teh euy. Model kaosna lo bawa. Marantap pisan euy. Topina oge nih raya sih. Sabaraannya euy. Topina. Jadi Tomorrow Kayak Store mah pisan, lengkap euy. pisan. Karena tas Yang jeung para sepatuna. pecinta fashion mah. HD pisan euy, HD pisan deka desain. Iya dong. Allahu Akbar. Tomorrow Store mah selalu mengeluarkan model-model Wajib terbaik. dilongok ieu mah euy lamun ke ulin ka Subang teh. Alamatnya ya di Jalan Kalapak Kembar nomor 18 Pabuaran Subang. Datang we langsung lah. Tah, follow IG-na. Pesen we barang nepi ka hayang. Anu sesuai pilihan hatena. Ulah lupanya Follow IG-na. ngaran distrona Tomorrow Store.